Tok dikasih timbalan ke aina hirup teh asa ripuh jeung ripuh we deka Nah, ripuh kumaha gitu gue maneh. ripuh we deka tok deka pernah ngalaman gitu euy pokona mah ripuh lah Geus lah tong ngomongkeun suasana kahirupan jeung dek. Ai can pernah ngasaan dahar jeung minyak jalan terang mah. tapi tok aya ngadahar mah pake leungeun lain pake jalan terang Pieu geurana. Dahar mah kuleungeun lain ke minyak jalan terang. Tapi lain kadinya maksud aing mah. ayo tok orang siap demo lah enak mah kumaha tong siap can Geus. tok ente kan di mata buka gorengan terus gorengan teh dibikin ke mana jadi gorengan sah Gorengan. Gorengan saha? Geuing atuh nya kayak urang nanyakeun. Urang dagang adieu. Enan ya. Uing teh di imah teh boga gorengan. Dibikeun ka maneh? Jadi gorengan saha? Teuing. Teuing. Coba maneh tanya ka si Kodir tuh. Aya di situ. Oh, orang bejagan tok. Tok. Wing boga gorengan terus dibikin ke mana jadi gorengan saha? Meureun jadi gorengan aing ngari kitu mah. Ngaco. Orang bejagan heula ka situ tok. Tok cenah cek si Kodir mah jadi gorengan si Kodir cenah. Oh, gorengan si Kodir nya kan. Langsung orang bejagan sama ibu. Cenah cek si Ivan teh jadi gorengan si Kodir. gorengan sekodirnya Heeh. coy gitu mah gorengan sekodir mah Jadi gorengan si Kodir. katanya gorengan mana ya gorengan sekodir Si gorengan. Mah yang gorengan. POV ketika nanya ke Amang sopan santun vs Amang Jamedut. aduh si amang Punten Mang. Mah, balik ke mana aja? bade ka payun Amang teh nuju Balik naon? ke saha? bade ka rencangan mang Rencangan. Mun. Oh, di mana bumi rencangan? kali ditu bang caket Oh, ya mangga. mun nah punten mang nya Ya, mangga bujang. bager euy Punten Mang. punten mang hei urang punten mang mang punten urang ngomong punten mangga atuh Kudu gitu di Jawa. atunya heuh bae tengah lewat mang Tante. ya oh Oh, di tan gitu mah kudu di Jawa punya atuh mang pan ngerage punten mang somea sopan pan orang Sunda mah ya susah itu. Geus ulah enggak gua aing ge. dirempageun ku urang ieu engke coba galenganna ih mau galak kitu Nyingkir sari juga ya ku aing di dieu sieun ih kitu eta mah euy si amang-amang tukang itu deh uyuhan gak ada umur siap. Pasti papa masih pasti adieu pasti kadieu pasti papa si papa pasti papa peda pasti papa pasti papa pasti pasti papi pasti papu pasti papi 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 pasti pak pasti pap pasti papa pasti ya papa pasti papa pasti papa pasti pa pasti senal euy lumayan kakang teu make senal bukan nonton meureunan nya coba hiji ya dua hiji we anu ngalikeun jejak euy sing belum euy Cuman madog na sa goblok. Tidak kita banget aku aing.
mah hiji euy sadaya euy. Suka aja mangih teh. Mulainya. Tanya pernah. Boy, mana rek mana? Tau iya orang ada kenangan senal euy. Tuh soalnya orang senal ieu make itu urang kenangan layanna. Jangan layan. Nah, aman-aman sarua senal di sarua urang ge hiji. Nah, atunya make jeung sarua kitu. Atuh erek wae ieu. Senal uing ka manekeun, ame maneh yang bisa make senal teh duanana. Atuh meureun senal maneh dikawinkeun mah. Maneh teh make senal meureun itu kumaha? Nya bener tuh, urang nyeker. Kumaha tuh nya? Menurut maneh kumaha geunahna? Mending kieu we atuh ayeuna mah. Senal uing ka manehkeun. Hiji ieu. Atuh meureunna namun senal maneh kawinkeun maneh nyeker ban sarua kene kumaha atuh lieur aing mah. Hanya jadi bingung aja gitu mah atuh geus lah ulah make senal urang mah. Ide bagus tuh bener asli. Daek teh atuh maneh urang nyeker duaan gitu. Ya ayo atuh kajian nyeker duaan. Hayu tuh lah orang nyeker duaan. Tah, geus nyeker ge mah kumaha urang ngadu lumpat kayak itu. Umpat itu deh. Ya ayo atuh. Assalamualaikum. Rokok nambah deh ya. Cik, cuma jual salam aing, Mbak Kristus sih mah jelema teh. Oh iya mangga, jangan lah jangan rokokna sok mangga. Abi teh bade ngamen ha. Oh, teh bade ngamen, nya tuh mangga kade kalebat hujan di luar mah. Oh nya, siap. Muna abi teh duit teh tadana stiri abi teh. Nah, ya lah nanti mah. Jadi kieu urang teh barang pacet kaki we ya nya. Jeung abi teh dur teh ya. War, dulur. Di dia mah terkena aja ngage orang mana? Oh pan bilih bilih pan sok aya geuningan tamu teh jauh. Efek mah dulur ting ini abi sareng ini teh sarua ini itu Ya tuh sami di dinya jeung di mana ini sami sarua keneh da. Munah gitu. Bare jantan mau ngamen da teh. Ya jantan atuh sok buru. Bade naon bade request melodi lagu apa naon sok buru. Abi mah bisa. Oh, kumargi. Dia ke ulang tahun. Biasa tuh melodi ulang tahun kumaha? Oh, nuju ulang tahun tiasa serahkeun ka abi kedapnya urang akalan uli kula. Dangukeun ya. Sare dengan atas nama saha? Oh, nami di dia Qadir. Oh, Qadir, mun-munnya. Udah orang sareng di lagu aja tadi melodi ada orang laguannya. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Qadir tumbuh dewasa. Nah, jadi berubah gitu melodi teh kumaha? Punten itu abi teh yang pacet kaki heula ieu teh. Abi teh fokus bieu teh ngali rokok. Mah teu nawisan ka abi atuh fokus ya heueuh atuh. Oh, hang rokok, tadi teh atuh mun nyarios hang rokok gitu ta. Oke, siap. Mau nyantut rokok lagi moal. Mendingan orang balik sieun heuh ya. Asli, asa kudu dibayar ngamen nu bieu mah. Hitung-hitung urang eta keun ngerayakeun ulang tahun Qadir. Mau kali-kali ka dieu sieun aing. Oh, dari si aku naon eta mana keluar. Oh, sieun iyo. Angker. No. Sieun deui tadi Gas.